Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pengajaran basa Sunda di kelas Ibu Karin. Dina lamungan ayeuna urang ngaguar ngeunaan materi warta. Warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh mangrupa sawangan, boh mangrupa pamadegan anu dumasar kana fakta atawa kenyataan. Nah, biasana warta teh bisa dimuat dina media cetak atawa dina media elektronik. Dina media cetak bisa wae nyaliwatan koran, majalah, sedangkan dina media elektronik bisa wae ngagunakeun dina TV atawa dina radio. Sedangkan ari jalma anu sok nyieun warta eta sok disebutna wartawan atawa jurnalis. Unsur warta teh sok disebut 5W1H. Naon cenah 5W1H na teh? W nu kahiji nyaeta wat. Wat di dieu hartosna naon? Maksudna naon kajadianana, peristiwana naon, atawa acara naon nu aya dina warta eta. W nu kadua nyaeta hu. Hartosna saha. Maksud tina ieu nyaeta maksudna teh saha anu kalibet dina eta warta teh. Boh palaku, boh korban, boh tokoh utama, boh lembaga, boh jalmi, pokona sakur-sakur saha anu kalibet dina eta warta. Nu katilu wen teh iraha. Maksudna teh nyaeta iraha kajadianana. Tah iraha ieu tangtosna patali jeung unsur waktu lumangsungna kajadian dina warta. Nu kaopat aya wer hartosna di mana. Nah maksudna teh nyaeta di mana kajadian eta lumangsung. Patali jeung unsur tempat kajadian dina kajadian anu aya dina warta eta. Nu kalima aya why di dieu hartosna naha. Maksudna teh kunaon? Naha tiasa kitu? Naon sababna? Kumaha kastang tukangna? Nah sapertos kitu. Terakhir hak di dieu nyaeta how. Maksudna kumaha? Maksud kumaha di dieu teh nyaeta kumaha proses kajadianana anu patali dina eta warta. Tujuan warta teh yaeta pikeun beja, pikeun pangajak, oge pikeun iklan atawa promosi. Nah, kulantaran tujuanna rupa-rupa, nya istilah dina warta ogena rupa-rupa. Di antarana nu kahiji aya warta tulis. Naon cenah aya warta tulis teh? Warta tulis nyaeta warta anu ditepikeun dina basa tinulis. Biasana dipidangkeun dina koran oge majalah. Nu kadua aya warta lisan. Nu kumaha cenah ari warta lisan teh? Warta lisan nyaeta warta anu ditepikeun dina basa lisan. Dipidangkeunana bisa ngaliwatan radio oge televisi. Struktur warta. Nu kahiji aya judul atawa headline, mangrupa titel, label, merek, atawa ngaran anu dilarapkeun kana warta. Nah, gunana pikeun ngahudang ka panasarana nu maca kana pasoalan anu ditepikeun dina warta. Nu kadua aya bubuka atawa lead, mangrupa alinea atawa paragraf awal anu aya handakeun judul. Nah, nyieun lead oge kudu alus deui, kudu rancage. Lantaran lead teh teu beda ti etalase toko. Amun urang nempo etalase tokona beres natana, kumplit barangna, apan sok kapincut hayang nyimpan. Tah, anu maca oge kitu. Lamun lead dina hiji warta alus, tangtu nu maca bakal terus kataji hoyong maca nepi ka beresna. Nu katilu warga warta, ngangrupakeun isi atawa inti dina warta. Nyaeta tea anu ngawengku 5W1H. Nu kaopat aya pamungkas warta.
Pamungkas warta di dieu mangrupa alinea atau paragraf akhir anu eusina minangka omongan langsung pikeun mungkas warta. Sawatara hal anu kudu diperhatikeun nalika maca warta nyaeta nu kahiji artikulasi. Maksudna di dieu sora teh kudu bedas jeung tatag, bentes nyalisankeun kekecapan jeung teu loba ngarandeg dina nyaritana. Nu kadua aya lentong atawa intonasi. Maksudna di dieu lentongna kudu merenah. Ulah nepikeun maca warta Sunda tapi ngigunakeun lentong basa Indonesia. Katilu aya wirahma. Wirahma di dieu patali jeung anca atawa gancangna atawa tarik atawa launa dina nyarita. Ulah rusuh teuing, ulah ngayayai teuing. Kudu bisa ngatur, ulah mana kudu maca gancang, ulah mana kudu maca anca, lebah mana kudu tarik, atawa lebah mana kudu laun. Kaopat aya pasemon. Pasemon di dieu paroman, ekspresi, mimik, nalika keur maca warta. Pamungkas nu kalima aya pasang peta atawa gestur. Ieu patalina jeung gerak awak nu efektif. Teu kaleuweuhi, biasana pasang peta teh nuturkeun wirahma jeung nada nalika macakeun warta. Rupina mun sakitu nu tiasa didugikeun dina lawungan ayeuna. Urang tepang deui dina lawungan basa Sunda salajengna bebasa panu caran sapakan. Punten tina samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.